Tahnya poe ieu angger poe ieu rek nyeun receh kacang teh pencok mun bahasa Indonesia nama asana pencok meureunnya ieu mah receh kacang panjangnya. Taya bumbu-bumbuna nya ieu aya tarasina digoreng, ieu teh tarasi laut gitunya. Bebas mun mah tarasina bebas, aya tarasi instan naon terserahnya. Terus ya aya gula nu geus disisir, bawang bodas, kencur, cikur, asam jawa. Ya cengekna tilunya, da soalna ieu mah cengek domba jadi sok lada. Tah ieu bumbuna hungkulnya. Tah keur bahanna ieu make surawung atau kemangi. Make surawung ieu teh ngeunah pisan jeung sangu tiis. Di daharna teh tah ieu nya naon teh kacang panjang. Ayeuna urang sisihkeun heula. Nya kacang panjangna urang iris-iris heula. Iris-irisna teh rada ipisnya. Ieu kacang panjangna teh anu rada ngarora nya ameh nyakrek pisan tong anu kolot. Irisna kudu ipis-ipisnya ameh pas direndos teh enak menyatu dengan bumbu gitu. Tuh. Banyak ieu panjang teh ieu kacang. Tuh da ngaranna ge kacang panjang, guys. Tuh kacang panjangnya rame gini ya. Ieu mah meureun aya ons kacang panjangna meureunan. Pokona samangkok weh. Kira-kira kurang lebih. Tuhnya encana naon geus ngacai. Ieu teh cukup makannya sama sangu jeung naonnya asin. Geus nyarangu acan we kieu. Kudu nyangu heula atuh. Ame setrong sanguan. Tuh sudah hampir selesai ya mengiris-ngirisnya ya. Kurang lebih ini kalau diukur kuleungan mah 2 kepeul jigana. Tuhnya ieu dipisahkeun heula nya, dipisahkeun heula ka dieu tuh. Ameh teu balatak. Bersihkan. Sisihkan ya, nih bahannya ya. Kemangi sama kacang panjang. Siapkan nih coet ya. Nih coet disiapkan dulu. Yang pertama anu diasupkeun uyah heula. Uyah sasendok ieu. Engke mun kurang mah tinggal ditambahan deui nya da geus aya tarasi. Amun kurang asin tinggal tambahan deui. Tah ieu asupkeun we cengek, cikur, bawang bodas heula. Anu kieu nya. Ieu cengekna terserah nya, kalau mau ditambahan bebas. Ari mau ditambahan kencurnya juga kalau yang teu beuki nyegrak rasa cikur kurangan we. Temen saya mah lamun nyeun seblak ge cikurna kudu loba soalna mun nyeun pencok atau nyeun seblak itu da si cikur teh rasa dominan. Ada zaman enak mah seblak teh teu karasa cikur, karasa saos we gitu. Cikurna teh kurang karasa gitu. Oh ini juga ya.
make cikurna lumayan, tapi mun anu teu beuki bisa dikurangannya sesuai selera. Saya mah beuki cikur soalnya. Ini juga udah pedes segini teh ya. Agak lembut kieu. Terus tarasi. Tuh, tarasi ya. Tarasi asam Jawa. Sampai lembut. Gula yang disisir. Lebar saeutik deui. Mun aya tambahan jeruk non limau tetehnya atau non jeruk purut mun aya. Tuh, bumbunya sampai begini ya. Tes rasa dulu. Enak pisan. Berhubung jeruk limau saya memakai lemon, nu aya we nu penting seger. Kalau ada mah jeruk purut. Jeruk purutnya jeruk naonnya. Kalau ada jeruk purut ya limau lah. Kalau nggak ada kasih lemon aja. Nah, gampang pisan ya, tinggal dibebeskeun, direcehkeun. Receh. Sedikit demi sedikit biar mengaduk ya. Tuh, sedikit demi sedikit. Tambahin lagi. Aduh, ya. Mantul. Endolita. Yang malah luncrat kemana-mana deh bayar. Nah, sudah begini saja dah, gampang tuh. Masakan Sunda mah gampang dijieun ge. Tuh, ya jadinya. Tinggal tambahkan daun kemangi, dibejek-bejek sedikit. Kalokeun tambah sanguan weh. Tuh. Tada, sudah jadi. Enak banget. Mantap. Cobain ya. Receh kacang Sunda. Nuhun.